Duh, oi. Domba teh nya diurus teh 3 leutik geus gara dewe nya heueuh. Bener aya hasilna euy urang ngurus 3 leutik nya domba. Ini parah nih. Aduh, aing wae nama teh laris aing mah jualan putih teh. Duh, aing mah ieu mah ku aing kudu dijual secara deket ieu mah ku aing. Ah. Yo, cek si Isa cenah. Pambalikeun putih, si Isa layangan putih. Atuh mun masih kisana we cenah meuli na karep nitah ka aing. Nyawa atuh cenah ku bapak urang mah cenah di ditu di bibir. Sabarahan beurik? Pocengan ya saruntuy. Saruntuy kumaha ket? Oh, hiji 5.000-an. Yo meuli 10 sikil aing tah. Oh. Aya teh 10. 5. Sangat. Tah, geus 10. Yo. Sia daek kan dagang peuteut kan? Oh, aing dititah kumaha urang cenah dititah dagang. Nyaga tuh Bang Nun. Oh, Jik. Patay. Sal. Cik bapak mana cenah dititah meuli puteuy, bapak mana hayangeun. Nah, jadi ka aing cak aing bapak aing na we cenah meuli. Nyawa atuh da bapak mana? Geus kumahaeun cenah? Tah hijina 5.000-an. 5.000-an hiji. Heeh. Oh iya atuh meuli 10. Ada ulah ngaroji. Hitung sabaraha? Lebihan ieu mah. Ya. Punya teh 10. Heeh. Oh, atuh nya nuhunnya. Cek bapak urang ieu teh. Heeh. Oh, gatuh nuhun. Tuh. Patay. Jeung kumaha bapak aing nya teu pura Ada tay, patay. Putih aing. Patay. Patay. Cik. Alhamdulillah euy bayu oge. Dijual dat mah gampang menang duit oge euy. 100.000 tah. Isi-salin ti bapana. Tuh aing gak poe aing. Soal mun kieu meureun aing tak beunghar. Suka make kieu deui lah. Ah, ngeunah meureun ieu. Nyambal sin-asinan petak ieu peuteut. Pak, namanya peuteut kieu wae kan? Ayo, cek si burik meuli peuteut bapak. Nah, cek si burik meuli peuteut pan cenah cek si burik sia hayang peuteut ku aing pangmeuli 50.000. Cek si burik bapak hayang peuteut cenah pangmeulikeun ku urang. Ieu dipangmeulikeun 10. Ah, si keher si burik si kunyuk. Bieu ge ka bapak cenah si Faisal hayang kan peuteut cenah ku aing pangmeulikeun 10 sikil 50.000-an. Ah, lah kumaha tuh ieu? Sia mah beunang katipu ku si burik atuh anjing susul. Aing bapak depan katipu sarua we. Aing mah teu nyaho sugan teh si hayang peuteut heuh. Ya sarua wae atuh. Si bebal ku aing kapangit tekrok teh budak-budak. Titik. Mesti mana? Aing geus ieu cenah ngajual puteuy. Gimana yuk? Minum aing. Nah, ieu mah wanangan silipik. Padahal tadi aing payu geus ngagawean Mang Doyok jeung si Faisal. Magawean kumaha ieu maneh? Ho, ku aing jual dadat. Jual dadet kumaha kehed? Sing bener ngomong teh. Bar kieu aing dia tanik nanti ke Wadoyok teh. Tadi mimiti mah Wadoyok nya dulu jual dadat ku aing. Wah, si Faisal hayangan peuteui Bang meulikeun. Tah, dibeli ku Wadoyok 10 siki. 10.000 nya hijina 5.000-an. Tuluy kaduana si Faisal di ditu. Sedek, Faisal, bapak mana hayangan peuteui? Meuli di mana lagi 10. Jadi 100.000 aing. Aduh, mana ulah kitu maneh kalakuan teh. Udah. Laporkeun ku aing ke polisi. Aing teh payu-payu geus lila. Maneh bisa kena pasal KUHP maneh. Kumaha pe teh naon? Penipuan kunyuk aku teh nyaho. Ulah kitu eta teh. Alah, naho gitu. Oh, kehed nasi kumaha sih yang dibui. Aduh. Aing ni paur dia. Benerkan balikkan. Oke lah tuh. Bebal kunyuk teh budak leutik ngabohong ya bebal. Pemikiran si buriknya. Wah, Tah, deuleu jalmana datang. hampura wah. Napa ngumaken sia ka aing nyebutkeun si Faisal hayangan ka si Faisal nyebut aing hayang peuteut na kumaha? Poho wah, aing mana nang poho. Kumaha sia di budak poho lah. Tangga urang hayang ngentelin wah. Mau tau kitu kayak cuman jualan mah nu bener we biasa. Hampura wah tuh. Di Bali mah Bang eta, mau di Bali mah ya duit balik deui. Geus wae kayak kagok ku aing dibeli ngan ulah kitu-kitu deui sia. Oh, sia teh tuman. Montong kitu-kitu deui eta teh dagang mah dagang we meureun aing meuli lamun boga hayang mah lamun bung mah. Montong si Faisal butuheun. Aing butuheun ka si Faisal sia teh. Oh, atuh Bang nya. Oh, Kali-kali deui mah. awas kayak mau sekali-kali deui. Oh, mang. Apa Lah kumaha pak? Adieu kana tuh duit urang, da urang mau beli peuteut. nah, duit urang ka dieukeun. Nah, atuh bieu kalahan sok-sok ka si burik na kumaha? Kencing susul atuh ieu mah anjing. Cih, adieu kana aing gantian mung. Duit lagi sakitu 60.000 aing mah. Susul tuh aing mah kasih burik na. Sok-sokan meuli peuteut eta 100.000-an. Diungsok-ungsok. Ngeueuh deui duit na ge Pan sia ge meureun beuki teh mah. Hantu. Anjing susul atuh si burik na tuh. Ongko da.
Euy. Domba teh nya diurus teh 3 leutik geus garade dewe nya heueuh. Bener aya hasilna euy urang ngurus 3 leutik ya domba. Sok maradang sareubeung. Tah sia ditahakan tah. Tah, sama isukannya ku aing geus gede dijual. Wayahna sini do, aing isukan rek meuli mobil kehed. Cuk. Itu cek si Obosna wang ari dia yuk. Giling-giling kere eta aing ke di kamera sia mah. Siapa tuh? Ngomong tembak ya. Sia goblok teh anu saku kudu aing. Ya, Bang Amen kayak jeung aing ke terminal sok wae latihan ini. Ya sakit ya. Isu. Sok atuh. Sakit ya. Isu. Oh, sige ya. Isu, kuring. Sing bener tuh kehet. Oh, sama temen ya. Isu, udah sare, ulung kene, kuringin di ke dapur, bawa gelas kopi kena Orson. Ay mah budak mikir we atuh, na kumaha tarang ngopi budak keneh ulah. Pan ieu mah lagu kehet sia teh. Ah heuh eta aing tarang ngopi tara. Cing ai sia pan ieu mah lagu ieu mah. Ah, istoy aing mah bu. Cih. Pan ieu mah lagu burik ye isu kuring. Udang sare lulung keneh kuring indit ka dapur ninyu mawa gelas ninyu kira ku ninyu Orson sia teh ninyu kopi lirik lagi Pan aing mah budak keneh Bang tarang ngopi. Ih, bener-bener ada kumaha aing waduh teh. cih ai si burik naon teh sia Ih, atuh kumaha aing we bebas. Teu perlu aing. Paturnya ke sawae. cih si burik Sal bapak rek janggian heula di Situwangi bapak ka ditu heula nya ek leumpang we jalan dia eta ari tungguan warung Bang Goyok ini kesempatan aing bisa ngaju ke Isal. wah aing aya mangjek di ke warung we pasti nganjuk wah aing kudu ka dieu ya aing mal waras aing pasti nganjuk ka si Isal Sal. Ya patela rokok Sal, kopi aja ya Sal. ulah mangjek ulah nganjuk mah Atuh Sal kayak dibayar ku urang tah ieu. Roti Sal. Udah ku kuehan euy di imah loba tamu atuh. Ceuk dibayar. Kopina atuh Sal kopina. Tapi benernya isukan dibayar. Sakumaha ieu? Sarutoy Sal, sarutoy. Rokokna we 2 bungkus rokok. Kalau teuing. Pan aya tamu aing di imah. Bener sia bayar. Isukan ge dibayar. Sal aya ucing ka dieu golong pindang mangjek ku aing teunggelan ya pusing aing Aya ke mangjek tah. mangjek beli naon eta loba bating Iya, beli Bang Doy, aya tamu di imah, beli rokok jeung kopi. Sal, sabaraha teh kabeh Sal? oh alhamdulillah tuh berean kerese ka Sal Keresekan atuh kiraku, anu meser. Set beli keresekan di Sal, da lain nganjuk atuh. ari anu meuli keresekan sok keresekan hitung tah Ieu cicisna tuh, Sal, sabaraha? 60 ribuan mangjek. Eta cicisna Sal. Sal. Nuhun Sal, Bang Doy. Nuhun. siap atur nuhun Ya sami-sami. siap Dan tangan nganjuk kunaon. percaya aing lu batis Nuhun. sieun sia teh aing nyaho tah ek nganjuk pasti ek nganjuk ku aing tak kalau ku ieu Apa tadi nama panek nganjuk eta teh kumaha nya? geus kabaca ku bapak ge pasti ek nganjuk